Kitu orang melihancana heueuh we urang mah. Teu ceuk maneh deui. Hah? Si kakek barisan. Kan urang goron urang. Ke, ka dieu ke. Buru. Heula atuh sabar urang teh geus nyebor ieu teh teu diceboran moal arung perbakan oge. Ganai ngejiterowokan kadengan batur naon teu bareng ting ah. Buru atuh ka barang ka dieu. Ini ribut eta rek kumaha atuh mah deui. Kapan buru we geus barang ka ke. Ya aya tuh buru. Ha ka ca? Urang teh teu nyaho kebon teh babah heula kudu dituduh Kudu disuruhkeun heula tuh meureun. Anak kebona ka enak di mana? Iya bah. Mana? Kebona ieu tadi belah ditu teh nya. Heeh. Majuna ti pasir we heulana. Heeh. Majuna teh. Tah urang rek mercayakeun ka Abah. Percayakeun si ieu tah kulantaran sieun peureum capati bisaeun. Heeh. Kata ku Abah pokona mah patahan. Cing Kon bener ngarina sama batan sia mah tanggung jawab abah lah. Heeh, tuh itu kebona tuh belah ditu tuh. Heeh. Itu kayak urang beurang ngariksakeun di ka Abah pokona. He katunya. Haci gawe tuh jig buru. Ayo tuh maneh teh harare. Aya tuh bet. Gua gawe teh cemoy situ. Coba wae cing bener bahnya. Gawena. Siap. Nah, enak ya bet. Cing ngeceregnya gawenanya lantaran maneh teh tanggung jawab urang aya namanya diberatkeun ka abah pokona mah maneh cing ngeceureg gawe. Oh, iya, Sok siap, aya Bang. nama babarengan gawe maneh ti dinya urang Oke, di dia siap, ya siap, abahnya. siap. Sok babarengan. Bah, iya gawe teh. Oh gitu. Oh, iya, siap. Sok benerkeun kitu tah. Heeh. Tanggung jawab abah panai nama maneh teh. Siap. Sok sing bener. Mulai salah tak tanggung jawabnya. Tanggung jawab abah kan bae Oh, lah. siap. Masuk kan ya kan cacing bener. Nah, Naon gawena teh jadi diacak nih kitu jadi nu saurang ditonggoh, saurang dilebak jadi teu dibarengkeun aneh. Acak-acakan kitu hanca teh teu bener teh. Bah. Abah. Bah. Itu si kakek datang. mana? Itu si kakek datang. Halo ke. Kalau aduh itu. Yo, Nah, kakek. maneh cara nempokan Abah ai gawe teh ieu kalah di ruangan itu bener maneh mah gawe teh kumaha ieu teh? Oh, orang tadi nanya kasih abah, jawab si abah bener tuh gawe teh. Abah teh kumaha atuh bari mah bener Pak di kai bang bener apa mah di ruangan tuh. Naon coba gawe kieu tuh di ruangan teu kapake teh kumaha Abah teh dikolotkeun teh. Panyate kakek nurutkeun urang kitu orang melihancana heueuh we urang mah. Teu ceuk maneh deui atuh teh bener di gawe teh teu boga prinsip sorangan. Urang mah kan cenyaho, kayak urang mah nanya kasih abah tadi teh. Coba Si abah we, bener ting. si gawe teh. Kieu cenah. Abah Ya di enggak. teh kumaha teh dikolotkeun teh kieu patut gawe teh Abah teh teu balik. Memangnya sakit urang dikoloskeun aku kumaha eta gawena kakek. Bukan kumaha ai kieu na bener ieu di ruangan kieu jukutna. Tuh. Kan teu bara runtung kos kieu tah. Udah contohan ku Abah sok ngareneng jeung Abah kitu gawena tak kitu kudu nama contohan ku Abah. Namanya teh aku sing bener atuh darete. Oh, Enak bisa teh mah nyoba Lain. cak ieu teh. Oh, tadi saya kan nanya ke abah. Si abah teh kieu, cek urang teh kieu, cek abah teh bener, cek urang teh kieu. Ya enggak. Kita abah mah saling kieu padahal mah tuturkan anu abah mah nurutkeun abah jadi urang dicarekan mah era atuh urang meureun. Ai mah. Nah, abah jadi disalahkeun urang. Urang mah da teu nyaho, bah. Urang nanya tadi ke abah. Gaweana bener kieu cenah. Ya enggak. Teu balik. Ai mah. Geus Abah, kek ieu, tong kekek, geus. Naon? Ayeuna mah kieu bela kulantaran da hancana ge nya acak-acakan, bari teu jeung teu bebeunangan, bari jeung di ruangan kieu. Tanahaonan kieu mah kos jiga panyakaran anjing, geus mantau ka marantong sarea geus. Astagfirullah. Kadung kakas bon we ieu. Arek nyarita ka urang kasbon tadi. Ngan hadena teu dibere, da teu cenah gawena. Mantok, mantok ke Mantok urang teh. cuat teh. Jangan kan nya. Gara-gara maneh da gawena sih padahal mah. Urang teh tadi kan nanya ke abah, cek abah teh bener cek gaweana kieu. Oh, kayak teh bener we. Aduh, enak, ulah lu enak nama. Maneh teh ceug sia. Ala leuceug digawe teh Abah teh pan dikolotkeun tadi teh urang kumaha nyarita ka Abah teh Abah. Tak urang ayeuna gawe Abah teh berduaan ceuk urang teh tami HP nu ieu mah da diajar keneh. Heng ku Abah cing bener. Lain kieu pagawean teh tuh di ruangan kieu rek kumahaan coba. Geus teu Gara-gara maneh sia teh ceug gawena sia. Ai we anu disalahkeun teh. Memang nu disalahkeun maneh teu ceug gawena sia daripada kitu mantau ka ieu mantau ka ieu lah. Goat ke sia. Cenah cek abah tadi kitu cenah aing jadi serba salah. Geus aing batlok lah. Parah jeung mah teh.